naon atuh bahasana Eta cenah tadi teh ceuk maati sama eta teh. Maati iya Anu peot teh. sarua kos mah pewat gitu teh. Cenah ceuk Pak Haja teh Pak Ece nya. Pak Cece. Pak Cece. Naon gitu? Kalau mun mah teh alun hayang ngisi jeung kitu sok ka Pak Cece. Hah? Ka Pak Cece? Anu Ngadon. MCK. WC ka WC lagi ke Pak Cece semua jauh-jauh. Nya punten nya Pak Cece nya. Pak Hajat gitu gitu. Malum dari mama lamun can disuguhan teh kieu. Kala. Emang mau wau jeung Pak Cece? Wau jeung Pak Cece? Pak Cece mah geus asa keluarga. Aduh. Mending aku jeung Pak Cece asa geus keluarga aja nah. Jeung dulur. Keluarga. Apa milih? Keluarga. Ha dulur keluarga teh. Nya sia mah keluarga. Sete keluarga kumaha itu hor? Nya ieu pan kieu caritana teh. Ceuk mate ameng tah ka bumi Pak Cece ka dieu. Ameng ka bumi Pak Cece. Nya satu acan hajatan teh. Terus mate lebat teh nya ka bumina. Ceuk ai torojo teh ya istrina. Oh, mate nganyang ka bumi Pak Cece. Ulin. Ulin. Mate jijik asup nya. Asup Torojo pamajikanna. Torojo istrina Pak Cece. Buat. Buat. Sama peraku ngaran teh. Maki nyebutkeun peraku apaan bener iki tulisanna ge tah buat tinggal itu. Tah, itu istrina Pak Cece buat. Buat ieu mah nu ngora. Emang ai mawa nu mana atuh teh? Tah, amang ka bumi Pak Cece teh. Ai torojo teh buat. Pamajikanna. Keluarga cenah ka mua teh. Nyebut gitu. Torojo teh Bu Cece teh keluarga cenah. Eta mah ngusir gitu. Eta mah ngusir. Ngusir? Mate ulin ke Bapak Cece. Ujuk asup we nya. Torojo pamajikanna. Nya. Ceuk majikanna ngomong naon? Keluarga. Eta mah ngusir. Ngusir? Paingan mawa sapu nyere. Siapa di keluarga dulur gitu. Boroma mati celebok pedahan. Nyerakeun teh. Awas ya sia. Bu Hajat dijual. Bu Hajat seteh. Bu Hajat. Siapa kumaha teu dibayar sia? Terus. Dai dah balik kiriut. Coba. Naon seteh? Parkir. Atuh kumaha aya petugas. Ayo. Make kudu di parkiran teh. Ieu mah. Ngeunah mangung hadeupeun jalan teh loba ieu laliwat karalin. Atuh kan bae eta daripada ngasup ka dieu ulin kana panggung. Udah jadi gitu. Jadi ceuk Pak Cece. Naon ceuk aja Cece? Mah cenah. Naon seteh? Sama di jenial gitu naon ya teh? Pak Cece na da ka mah ganjem. Wah, kayak buah-buah saja ya. Kade ya. Saeras teh ulah sok ngomongkeun gitu aya buatna di dieu. Kenai da ieu mah da kan zaman sekarang terus transparan. Duh. Zaman terbuka. Iya. Naon cenah cek Pak Cece naon cenah ka emak? Cek Pak Cece teh. Naon cenah? Mah cenah. Tolenean geuleuh teh aing mah. Mun diadak-adak sia mah. Mah cenah. Naon? Engkau masih gadis atau janda cenah kan? Pak Cece nanya gitu ka Cece nanya ka emak model kitu. Atuh paingan tadi teh yeuh mah keur dandan teh ka uing teh nya di kamar. Naon cenah? Nanyakeun. Kumaha? Atuh biasa we atuh set. Punya sia mah potong deui. Di mah karsi menang. Siapa nih atuh? Umal beres mangungan balanya aing mah. Atuh siap. Paduing teh kerarek nyaritakeun ke heula sabar we atuh. Atuh ngabeletakna tong kana panon. Pancen ngomongkeun lagi muni atos siapa nanyakeun Pak Cece nanyakeun teh gitu. Cek Cece teh naon? Cenah kang ka dieu cenah gitu. Sampeurkeun ku maneh? Sabarkeun teh nya. Cece. Cenah ari itu nu di kamar saha cenah ada ngangot tiung hideung. Eta teh Cek Cece teh? Cek Pak Cece teh. Cek wade teh kumaha? Aduh cenah eta raraina. Aduh eta Cek Cece. Aduh eta cenah raraina. Cek Cece teh. Kumaha? Meuni ciga jurig. Oh, Cek Pak Cece tadi. Mana Cece maneh? Cek Pak Cece